Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi segala-gala butuh duit. Sahiji waktos ibu, sahiji waktos aya hiji jalma, ya jalma teh itikape di masjid. Enjing-enjing aya di masjid, pasi siang aya di masjid, wengi puguh di masjid, enjingna kitu deui. Teras anjeunna di masjid, zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Sumping seseorang. Ustad sumping kadinya, saur Pak Ustad, ahi diperhatikeun ku kami anjeun teh geus sababaraha poe, geus sababaraha peuting aya wae di masjid. Sumuhun cenah Pak Kiai. Naha salira kagungan keluarga atawa henteu? Jawabanana kantenan. Abdi gaduh bojo, abdi oge gaduh murang kali. Tuluy kumaha atuh aranjeunanana? Bojo maksudna sareng palaputra salira cara ngipayahan ka keluarga. Kumaha waleranana ibu? Punten Pak Kiai, saur anu itikaf di masjid. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yen sadayana makhluk Allah ciciptaan Allah utek tongok walang taga kalebet abdi jeung keluarga abdi rezekina aya dina tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sanaos abdi nyaketkeun diri ka Allah di dieu keluarga abdi mah teu kalaparan. Di mana atuh aranjeuna menak tuangna menak sagala rupina waleranana lantaran abdi gaduh tatangi, abdi gaduh wargi, abdi gaduh sepuh anu sok ngabantos wae ka abdi jeung kula warga abdi. Kitu cek si jalmi anu itikaf di masjid. Tuluy anjeunna nyontokeun ibu kana hiji manuk. Yen di eta masjid teh aya tangkal kai anu mana dina tangkal kai teh aya manukan. Duka manuk naon? Manuk heulang panginten. Aya sababaraha hiji manuk heulang mungkin aya 2 atawa 4 manuk heulang. Salah sahiji eta manuk heulang teh anu waktu leutikna pernah murag ka handap lajeng sampean jeung jangjangna teh potong. Nepi ka eta si manuk heulang anu hiji teh teu tiasa hiber, teu tiasa angkat ka mana-mana. Tapi anger ngaageungan saperti manuk anu sejen. Diterangkeun ku eta si jami ka kiai, tuh tinggal Pak Kiai, eta manuk jangjangna potong, kakina potong, tapi unggal poe menang kadaharan. Ceuk eta kiai, di mana eta ahi kadaharanana? Dulurna. Di mana-mana angkat neangan kadaharan geus sarareubuh ti ditu lajeng mawa kadinya keur manuk anu potong jangjangna teh. Kiai unggut-unggutan ngan ceuk kiai kieu ka eta si akhi teh. Akhi, andai kata hidup di piwarang milih jadi manuk, nah mending jadi manuk anu potong jangjangna sok diberean wae ku batur atawa mending jadi manuk anu bisa hiber neangan dahareun sorangan bari jeung mere ka batur. Kira-kira urang mending jadi manuk nu mana? Mending nu hiber bari mere, tinimang anu potong bari dibere. Maka disebat we saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairun min yadis supla.
panangan anu di luhur teh langkung sae daripada panangan anu dihandap. Manawi urang kedah naon? Kedah ruku nalika salat. Naon ruku dina salat teh supaya urang ningal dina urusan rezeki, dina urusan milik punten ulah sok ninggal ka luhur tapi orang sing tiasa ninggal ka handap. Mun ninggal ka luhur bakal jadi panas baran ya punya. Pak, tuh tetangga urang mah geus meuli deui emas. Pak, tetangga urang mah kamari geus ganti deui motorna. Pak, tetangga urang mah geus nyerian di kapling. Tapi cobi ayat tatangi orang anu mungkin Pak, kamari masih anu budakna ka rumah sakit ngajual emas. Kan lamun ninggal ka handap urang langkung prihatin sehingga tumbuh rasa syukur didinya yen urang sadaya teh ku Allah masih keneh dipaparin kelebihan sehingga aya wargi-wargi urang anu mungkin nasibna henteu sebaik diri urang. Bu alhamdulillah aya mah urang nuju calik dicalikeun ku Sohibul Hajat di Korsian di iuhan bunya abdi di piwarang nyarios ngangos sapeker. Kan mungkin aya wargi-wargi urang anu ayeuna mungkin nuju naon di luar di saluareun ti urang di dieu. Wallahu alam urang teh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa